Haji Yuyun Gulat. Lagu nu meranti ditinggal abadi.
Candran para leluhur ciri bumi daya panca tengah ciri daya panca tengah lemah pada taranana Sulaya dinyatana Pasundan tanah subur kemaripah makmur loh Cinawi kemaripah loh Cinawi curcur cerina ngeplak pasawahanana cukup sugi pangapuna karo harjan lancar mawur kajauhna negeri Tanjung Panjang Punjung murah sandang murah pangan kembang sungsang tinang kunang kotak terawis wayang Keseni panahan mere contoh
pangringgitan murwaning carita medar lampah ringgih purwa tekau manusia cekal Adam sareng babu hawa anor nurasa nur cahya umur sang yang wenang umur sang yang tunggal manik maya lan ismaya Cincang kapangkari kacamata panumbangan jurang maju hiji laksanakeun pambangunan Yubatur urang kasino milari cai no hera Yubatur mah urang bersatu ngawangun negara urang anak hiburan seni tari suara peni raja peni guru bakal guru dadi sadina tutuk sadina sabengi tutuk sabengi lan kagelakeun tarik padaya kang bumina nyangkakeun karapanan iaya aturan kapayun haturan wilujeng tepat di mana ya kasadaya kau dangu haturan nganggo Pak Ece kulan kebudayaan kesenian sana sanes lumayan pokoknya mah hiburan narekeun dulurang tikempang seni Sunda di mana nyangkakeun silaturahmi silaturahmi nyangka
Ayah Asep mincid kepat tekaku depugu parantos timur langgiara kepat mungkaran angkat lirma jangan tenangan sampur dicabang berangan kupat kapit dari ririakan Pataya iping mas pati angkat no saletan saletan mangga orang seserangan macakan seni kagungan seni Sunda tuturunan Sunda sarwawatapan mangga urang sasarengan majangaken seni kesenian kebudayaan jasa nama sanes lumayan pokodi hiburan deket dulu eta punten mama euy Aya naon ka mama euy sian, da lain-layan Sangakeun ka nu mulutna kulana. Ahli waris ka parayun, ahli waris. parayun bade nyawer bade ngibing Sok hadinya. Ka radio, ka radio, ka radio. Pak Ahyar, kepayun Pak
daun jadi saksina Salajeuna Mas Eli kapayunnya Mas Eli. tukang baso. najan layu geranya Mas Eli anu bageus Tah. murah kembang Aya Mas Eli kapayun. asih Papa Mama terosku datang masa Dupi Bapak Maman Suherman aya. urang dua Nyi Mas Eli deui anu bageus bapak ahliya Aduh. kumalanya hatika bawa labunga Sor kapayun. Tah geuning aya tah. tetep anjeun bapak maman anu bager nu seukeun nirug jajantung Nyi Mas Eli deui anu bager Si Mas Eli. lamun angkat mata gering ngalang-alang daun puspa Nyi Mas Eli kabayang Kapayun Mas. nyorang regana Nyi Mas Eli deui anu bager bapak mama anu mana dete deui kabawa ku amin tresna kicep bentang bapak mama anu bager Bapak Maman kapayun. somea nitipkeun hati bapak ahyar bapak Rodi anu bageus ari daun puspa ngabaya garing rekana Sapanjang urang gumelar Allah pamaman ulah kendat ulah keuna nya ikhtiar ilmu tungtut dunya siar dadunya siar Allah cepian nu goreng mah nu goreng Saha nu goreng? perlu disinglar Sar Bapak Heman Paman Suherman geranya bapak mama aya pamaman di cendak ma di cendak ma
geranya Bapak Roni bermain-main dicangkak mah naonana dicangkak mah kasuka jadi teuing pangana ulah mah naonana kasih abdi campukku aya nu jadi wah ulah melangkah sim abdi cana pugu urangnya hiji geranya Bapak Ahyar Bapak Roni cana pugu aya nu jadi mudun kulena sar kabau Bapak Mama nya Ari dicandak mah Ari dicandak mah kemana kasih loyo aya Pak Abuy unsak kapayun Pak Abuy aya kene gitu apa daun awi daun awi alah geranya Kang Abu sar Pak Abuy nya Pak Abuy dicantak mah Ari dicandak mah ngasih loyo aya Bapak Windu ngancok lah wah mau kasih abdi campuku aya nu jadi oh ulah melangkah sim abdi cana pugu aya nu jadi campuku mah aya nu jadi daun aduh Bapak Apuy Bapak Windu aya Bapak Apuy kapayun dicanda kasuka jadi sar Abah Haji Rosan ngancok daun aduh Bapak Apu dicandak mah aya Teh Tias kapayun dicandak kasuka jadi ulah melang da kasim abdi cana puguh urang hiji wah ulah melang kasim abdi bahajiun sesepuh unsa cana puguh urang hiji
aya tamu ya. Aduh, tobat teuing watoskeun atuh bibi ka Kanjeng Rama. Turiminang kacicu. Ayo. Kakak salam kaliwat. Ninangmu lami tetepan. Sok asa kasuat-suat. Ama aya tamu ama. Gening ay sampurasun ka urang anta rampes manggalingih aden. Ama. Mulami lampah teuni segala sing alet tinang tumo aya arti temahna cilaka diri tinang tumo aya arti temahna cilaka diri temahna cilaka diri Lopang tahun jandanan dipelak di para pelatan hari singkilan muanya demi ngawangun negara Utama kasuskan mungkin si jamar penawar binarungan mana jalan ikhtiar bari mutekar dabungan hidup geus nyata mikara satur mi cinta tenggung jawab jeung mi bandar ngaraksa seni pusaka ka Gusti saja sumujud ka pangeran saja nyembah moal incah balilah mugi Gusti nang tayungan pempecehnya nu gelis kapandang masa nu manis ngolong-ngolong lamun pribadi geus ruksa tinang tu susah ngaronjat lahir batin sok ngalangsang tutungna ila darajat Pelaksa kepalintangan babalean pangarusnan sanajan dikatunulang kasaean moal musnah kasaean moal musnah moal musnah di kempelan seni Sunda nyangkakeun karapan Nut ngantos seueur lepatna Nut ngantos seueur lepatna pamugi sing dihapunteun pamugi sing dihapunteun lumayan hatur lumayan sukana jantan kasaean seni nu jadi atikan ngarakeun duduk-duduran sarigi kudu jeung hati sarengkang make pikiran sameme prakati ati nu goreng
paring pegatalin seredetan pasini tayangan dina oet-oetan jam paring hiberkaluhur seredetan sutin gerang-gerangnya dunungan mata takil tumpak keretek tiup karendeng jeung kusir ai kalah nunutan nari henteu lilir-lilir barang geus tepi digaingkeun ku kusirna awas ulang uleung eueuh keur mayarna hati nyeri hati irja paring asih sumerede perih lin nu digeudihan tengah penting abdi ceri palilih jajantung lira disebitan hekek bae dadi saeuran caca marica ngagoler ningaukeun bae teu panasaran bae teu panasaran mun kahayang geus laksana parana nyeri kapentang jam paring asih daya ubah iwalati kudu papanggih tepung awu dina mumunggang kadedeng nganter tina ku tetep di mukanya kale bangka sukadana mulang kaci baluku lamun cinta di dunia telaksana ulah cerik di jero kubur ulah cerik di jero kubur datang nih datang demane pagulingan datang nih datang demen dawuh pagulingan Wilujeng Raw pangersa asa kagunturan madu kerag-ragan menyan putih Ispinasti kersayang widima pagbayak kenalara tumungkungan alanon singkiat non kendai di dunia masih gah kieu di negara buana pancat tengah masa petos kieu singkiat
Bebe, nuhun Bebe. Wala rupina ayeuna Kakang Ismaya. Mangga orang Bandungan. Mangga daud ti bala. Bebe, apunten kula Bebe, pilih ngarepotkeun. Henteu non mah bagus solehnya dan cahaya kanggo kamaslahatan umat non mah teu boleh we teu boleh ngabingbing teu boleh ngabingbing marangkali mulih ge meseatikan wi kasadayana nun mah sae nun bibit tos teu kiat nun bi ama aka tos tekiat aka waktos datilar dunya di buana Pancatengah ama ala nun Roh medal saking kurung Suala saling busana, suala saling busana. Datanira newuh pagulingan rana pagulingan rana Sang Hyang Antaboga, Sang Hyang Basuki, Kakang Ismaya, hatur nuhun kanggo bandosanana. Ayeuna panginten Dewi Sri pada di uih di Kasang Hyang Rupina mah kedah gentos raksukan. tos tong ditangiskeun wae mangga tong diceng-ceurik aja. Tah ja halu mampahna ye cepot dawala gareng nuju milampah milarian Bapa Semar. Unna lampah eta ngeliosakeun di nagara Untar Lautan.
nyaeta nagara anu kakoncara kajaning pria kajambaring angin-angin nagara anu tempat para rampok begal ngalalana anu ngabahu denda Nyakrawati taya sanes ajujuluk Prabu Nurkaladenda acrih-acrih Purkaladenda kepapaktina gendingangipun gonjang ngaladria.
Cimol. Kawonan. Calajeun. Siuyusa bilungan. Sambilulungan. Urang teh warga nagara hayuna memulai negeri. Ngesian kemerdekaan ku karya anu pinuji. Kiri ke mana, toya ke mana? Kiri ke mana, perang sapucuking gunung. Toya ke mana, perang sanda-sanding negara. Nempada jiloka permana anak menak, unggal anak menak. Allah papan kelkol tegelilang tatu tekeluh dira. Nan
putput Asa geus ya. Lawan mong pada mampar pada kelingan lawan mong bayu pada satomara satomati ming lawan mong bayu satomara satomati ming lawan pada ketenan mong bayu pada ketenan cingkil tanang wis lawas bulu kadana